Halo, cek 1 2 3. Halo, 1 2 3. Itu naon itu dihanap? Buleud anjing. Oh, bujur anjing. Omatnya ka para penonton anu sok nonton ieu. Iplah. Hmm. Eta anu sok nonton video ieu SpongeBob ieu. Ari anu nonton seueur. Bener terus. Tapi naha anu ngelek jeung ngomen eueuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nya cek aing ge konten Aduh. TikTok mah rugi, karena bea kota geus aing ngek eureun aing nu ngonten. Wareg. Halo pemirsa, sebenarnya nu diomongkeun eta teh kanyataan matak ngajahatkeun kota, beak duit oge. Hah? Cuh 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 cuh. Ya 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 ya. Cokot piceun ku aing. Bos, dan ageun geus haseum. Piraku anjing disasim karek menang bieu. Teng na bos teu apal, tadi teh dipulangkeun ku aing teh dicokot we ka dieu keun. Nah nya anu ayeuna mah sateueur hasim anjing aneh aing. Oh iya, kenaon sia? Hah? Sakirana dadaeun saseum mang tong dijual barudak, tong diharakan anjing eta dadaeun saseum. Geus daklah urang baralik ku barang dahar di dieu. Anjing. Hai, tong ka baralik sia teh, tong ka baralik can barayar sia teh baeng ke ku aing digantian lah. Ek ayeuna mah ek masak nu eunah. Sok we dariuk deui aing ek masak nu eunah dagoannya. Tah dengekeun anjing geus panas tah cai tah aing naeur lah cai aing ayeuna ek disuguhkeun ka maraneh dagoannya. Aos botak. Purangnya botak pokona mah aing ayeuna dagoan aing masak aing anu anyar. Si anjing kumaha sia we lah aing mah. Botak goroan jeung kanu meuli ka dieu kitu bejakeun. Barudak cik kan ari sageudang heula di dapur aya naon goblok. Mana itu mana. Lah barudak ayeuna euy masak dagoannya. Mana bisa masaknya? Percaya aing ka maneh ku beungetan kitu mah anjing bisa masak. Nyaan aing geus sebenarnya percaya tapi sok we lah masak bisa masak sok buru masak buru lapar. Kumaha ibu-ibu ngeunah teu bapak-bapak ngeunah teu welkeun atuh. Ini sebenarnya mah teu ngeunah tapi aing kapaksa we da lapar. Ya, ngeunahnya sebenarnya mah eta teh dadak ngeunah seum nu tadi sia mah anger we di darahar anjing eta teh pasakan aing keneh. Nah, tukang warung goblok dasar anjing teh aing bisa ngaracut. Mana yang apal teh sabenerna mah konten teh sampah kerumiakan kota dalekeun kos imah aing anjing ngaruntah pokona nyampah.